Sampurasun palawargi sadaya anu mika cinta seni Sunda, simkuring ti putra Kibuhun Sunda. Tos biasa panginten tiap malam Sabtu simkuring sok ngayakeun diriungan, ngaraketkeun silaturahmi sambil ngagarap gamelan panginten tambah sare sore-sore. Kalaresan dina wengi Sabtu ayeuna mah panginten hujan ti asar keneh tos ngarecek tadi teh nya duikeun ka ayeuna masih keneh hujan. Tapi aya nu sumping kalaresan mung saurang nyaetan sok ngendangan Mang Iip ti seberang panginten Patengeng sumping ka Pasigaran mun tas walungan hawatos pangintennya pami tos sumping tebih-tebih ka dieu henteu ngalaksanakeun gemrang-gemrung panginten. Tapi ayeuna teh pun bapa de nuju teu raraos deui anu sok ngagoong. Tapi da lebar deui pami teu gemrang-gemrung. Ayeuna mah urang laksanakeun bae mamanawian anu ngagoong mah urang miwarang urang kali anu tara ieu teh aduh tara pisan panginten urang sambil dikodean wae sareng mugi pidoana ti palawargi sadayana ieu urang kali teh cing mika resep kana seni gitu nya da siga nu kirang resep kana seni Sunda teh pangin taku ayeuna wiaga henteu sarumping sadayana ku cuaca hujan teh ya pamugi we sing janten cukang lantaran ieu urang kali anu tara teh urang piwarang urang paksa we aling oge sing janten cukang lantaran mika resep we kana seni Sunda pamugi bari kusaha deui atuh seni Sunda pami teu aya anu naraskeun nomor urang kalih keneh nya. Pidoana we ti sadayana ieu urang kalih teh cing janten cukang lantaran resep kana seni ku ayeuna wiaga teu sarumping kapegat ku hujan teh nya. Pidoana we ti sadayana mangga urang laksanakeun panginten tambah sare sore-sore anu ala kadarna mung kacapi nganggo kacapi kendang sareng goong oge anu dikodean teh ya mangga urang sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Gong gede. Sok sing alus ayeuna diajar cing alus.
Orang ngamuk mulai bikin kamar agungan bangsa gede. Namun guys, ting 2 kali mama tring tring berarti kan gede.
Hatur nuhun kanu parantos nyakseni, pamugi cingkenging barokah ti Allah Subhanahu wa